figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana, Abdi Alia Cantika di kelas 12 IPS 3. Di dia, kuring bakal ngajelaskeun tentang kumaha cara ngadamel cireng. Satu acana, kuring bakal ngajelaskeun naon ari cireng. Cireng singkatan tina aci goreng, basa Sundana pikeun aci goreng, mangrupikeun camilan anu kawitna di daerah Sunda, anu didamel ku ngagoreng campuran adonan tina aci atanapi aci tapioka. Snack ieu kasohor pisan di daerah Priangan. Sareng dijual dina sabaraha bentuk, sareng variasi rasa. Kadaharan ieu lumayan kawentar tu 80-an. Bahan-bahan kadaharan ieu kalebet aci, tepung gandum, cai, lada, uyah, bawang bodas, kadele, tepung tapioka, uyah, cai, bawang putih ditumbuk, bumbu kaldu. Kahiji, tambahkan cai kana wajan, teras tambih kaldu tepung, uyah, bawang bodas anu tos ditumbuk, sareng aduk ugi rata. Tuluy tambahkeun 1 sendok tepung tapioka, masuk ugi ka ngagolek sareng kentel. Masak dugi ka ngagolak sareng kentel. Sudah ngagolak sareng kentel, micin bahanna. Teras tuang kana tepung tapioka, teras aduk nganggo spatula. Upami henteu panas, aduk ku panangan. Teras candak sakedik adonan, teras bentukan numutkan raos. Sateacan kagorengan, jantankeun sambel kanggo cireng heula. Bahan bumbu cireng: saos cabe, kecap amis, cai asak sacukupna. Bahkan sadaya bahan pikeun saos. Terus aduk dugi merata. Panaskeun minyak, teras kagoreng cireng. Kaluarkeun sareng solokan. Dahareun siap didahar. Gampang kumaha ngadamel cireng? Hayu urang ngadamel camilan ieu di bumi, khususna nalika pandemi COVID-19. Urang tiasa ngarawaskan kabagjaan snack nalika gerak di bumi.